jadi yang terbanyak sejak pertama. Pemirsa, 160 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun wasta abdi Raihana Jawi Abidin ti kelas 10 MIPA 4. Di dieu abdi bade ngawawancara pun biang kangge tugas bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hapunten bade ngaganggu waktosna. Abdi di dieu dipancenan tugas ku guru bahasa Sunda nyaeta di piwarang ngawawancara. Ibu kersa atau napi henteu? Kersa bade naroskeun ngeunaan naon? Abdi di dieu bade naroskeun ngeunaan COVID-19. Mangga. Naon padaman ibu teh? Ibu ngaulang di SMP. Naon we dampak COVID kana padaman ibu? Dampak Covid kana padamelan kegiatan pembelajaran janten dilakukan dua moda. Nyaeta moda daring sareng moda luring. Naon bentenna pembelajaran daring sareng luring teh? Pembelajaran daring nyaeta pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran luring pembelajaran di luar jaringan. Di sekolah ibu pembelajaran daring dilakukan ngagunakeun aplikasi e-learning. Janten guru-guru pada ngupload bahan ajar berupa video sareng teks ka e-learning. Terkadang guru-guru sok ngayakeun kegiatan virtual. Pembelajaran luring di sekolah ibu siswa nyandak modul ka sakola. Teras di bumi mempelajari modul sareng ngerjakeun latihan soalna. Pamitos beres latihan soalna dikirimkeun ka sakola. Kumaha pendapat ibu kanu ngalanggar protokol kesehatan? Ya, ibu ngaraos kesel kumargi Covid teh ngabahayakeun. Janten saya nama anu kitu teh kedah nama ditindak atanapi dipasihan sanksi. Naon harapan kapayuna sapada COVID leungit? Ya, ibu mah berharap pembelajaran tiasa langsung. Janten ibu tiasa tatap muka sareng siswa, sareng tiasa berpatepang deui sareng guru-guru. Janten pami aya masalah-masalah nu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar tiasa dimusyawarahkeun di sekolah. Nya sakitu nu abdi dipitaraskeun, hatur nuhun ibu kanggo waktos jeung jawaabna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.